Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kecap kaayaan. Satacan diajar, hayu urang kawitan ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kecap kaayaan atau dalam bahasa Indonesia kata sifat nyaeta kecap-kecap anu nuduhkeun sifat atawa kaayaan hiji barang. Kecap kaayaan atau kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu barang. Contoh kalimah, matak naon dinu lenglang ulin teh jiga batur. Dina eta kalimah teh aya kecap anu dicondongkeun, nyaeta kecap lenglang. Kecap lenglang teh kaasup kana warna kecap sifat atawa kaayaan. Salah sahiji ciri kecap kaayaan teh bisa make rarangken pangna. Upamana wae kecap lenglang bisa diwangun jadi kecap panglenglang-na, nyaeta lenglang ditambah rarangken hareup pang jeung rarangken tukangna jadi panglenglang-na. Kecap lenglang sarua hartina jeung bersih atawa cerah. Lenglang sama dengan bersih. Panglenglang-na sama dengan pangbersihna atawa dina bahasa Indonesia paling bersih. Contoh sejen kecap kaayaan. Ati-ati, hati-hati. Keheul, kesal. Cager, sehat. Teu balik, tidak benar. Tereh, cepat. Gedegong, keras kepala. Motah, tidak bisa diam. Jongjon, asik. Tobat, ampun. Alim, tidak mau. Salajengna kecap kaayaan anu make rarangken pangna. Pang sonagarna paling berani. Pang punjulna paling unggul. Pang pinterna paling pintar. Pang bageurna paling baik. Pang deketna paling dekat. Pang wanterna paling berani. Pang pendekna paling pendek. Pang jangkungna paling jangkung. Pang cangkerna paling kuat. Pang gancangna paling cepat. Eta mangrupikeun materi ngeunaan kecap kaayaan. Rupina dinten ayeuna dicekapkeun heula dugi ka dieu, hayu urang tutup ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.